An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Connect 025. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Allahumma sholli ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama zina wa nadaba ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Dipayun urang sami manjatkeun puja sinareng puji kada ilahi rabbi. Alhamdulillah dina hiji anu bahagia urang sadayana tiasa rieun turun dina ieu tempat ku kudroh sinareng inayah Allah Subhanahu wa taala atau dimana Allah Subhanahu wa taala urang sadayana tiasa hadiran dina acara akad pernikahan kersana Jam Anwar Sayani sareng Neng Fitriani Fahmi. Mudah-mudahan di acara aya dina kalancaran. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam muga dicurang limpahkeun ka junjungan alam yang habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Jam Anwar Sayani Bapak nikahkeun putri teges Bapak Nyi Fitriani Fahmi kanggo anggeun sakuta anggeun duaan kalayan mas kawin 5 gram emas sareng kebahagiaan alat sholat dibayar kontan. Nampi abdi nikah kaneng Fitriani Fahmi binti Bapak Misbah kanggo abdi kalayan nganggo mas kawin 5 gram beserta alat sholat dibayar kontan.